wasta Diandra Maharani Syahira ti kelas 4A. Baris ngadugikeun hiji dongeng nu jejerna Batu Cerik. Kieu caritana. Punday jeung indungna cicing di pedalaman Kalimantan. Punday mojang geulis. Sanajan kitu, Punday teh males jeung sombong. Punday teu kungsi hayang nulungan indungna. Hiji poe Punday jeung indungna indit ka pasar. Punday teh meuli baju anyar. Sabot di pasar Punday teu ngaku ka indungna. Hentengan eta Punday oge nyerahkeun indungna. Punday nyarita teu sopan di hareupeun jalma rea. Indungna Punday ukur bisa ceurik. Ujug-ujug aya sora guludug. Indungna Punday langsung ngajak Punday ka imah. Tapi di satengah perjalanan Punday teu bisa ngalengkah kulantaran kalakuanna Punday jadi batuk. Rerencangan sadaya sakitu wae nu tiasa kapihatur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.